Lain deh kata. Hari mana aku nonton tadi ulang-ulang juga buat menang mabuk. Deka pun kadang asa capek pikiran kehidupan teh asa kieu-kieu wae hayang ngabagiakeun kolot ge can mampu kadang li baju ge mikir dua kali Tok anu pikiran teuing. Kadang hirup mah da emang kudu sabar. pagawean can boga pangabutuh loba kadang teh hidup teh asa teu adil Sabar tok da rezeki mah moal kasasar. Boy nama can menang we meureunnan. Bokeun nyasar heula. Beuting rezeki maneh teh nama keur salah alamat heula meureunnan tok nyasar ka tetangga. ngabangus lah deweker sarara di oge teu kuat dekah lah kieu-kieu teuing mah Tong nyerah atuh tok. Da ge sarua keur berjuang. dekah ningali batur mah asa sagala gampang sagalana Tong gabandingkeun hirup urang jeung batur tok da jalema mah boga cobaan masing-masing meureunnan. Tapi tok lamun hirup asa berat tong dibawa ku sorangan. nya terus atuh Bawa tok ku motor soal lamun dipanggul mah berat. Balagung sebabaturan keur saradih oge. we dekah serius-serius nate Atuh lamun orang serius tok meureun gancang kolot. Tapi tok nu penting mah urang bisa ngumpul. Harta bisa diteangan, tapi babaturan anu bener hese dipanggihan. tapi nama benernya lamun marane dewe geus gantung diri meureun tangkal cikur Geus lah tok anu tong sagala dipikiran. Geus we anu mah urang ngopinya. ngopi ku naon jisirit duitna gengan pas-pasan dek Gampang, ngopi mah sagelas ieu ketiluan. Lah, dasar pelit. Tok ayeuna mah tong mikiran nu can aya, da rezeki mah moal ka mana. untung we aya marane deka lamun teu geus ngahulang meureun ngapoe Eta tok gunana babaturan teh henteu salawasna bisa mere duit tapi bisa nyieun pokokna masalah. Tok dek lamun maneh beunghar dek mah minta duit. oh alus atuh emang kudu kitu Ngan dek atoh minta hiji. Lamun maneh boga mobil dek minta jokna we. nyarek dipake naon jisirit Jang di imah tok. Di imah rek nyeun mobil. Lain. Nya terus Soalna kursi di imah dewek geus peot. Lamun aya semah diukan teh karah ngarelap. Coba lamun make jok mobil, meureun semah teh siga naik Avanza. ngabangus kuat diseruakeun jeung Avanza eta imah atuh tong hariwang tok meureun hirup urang ayeuna can ngeunah. Tapi hidup dewek mah leuwih mending daripada dompet maneh mah. nah di dompet dewek Sabab dompet maneh mah lamun dibukakeun teh ukur angin we deka. Lamun dipajang di sawah teh mah tok manoge mata kalabur da disangkana kipas angin. Lain dompet eta mah, ventilasi udara. Untung dompet teu bisa ngomong. mun bisa ngomong kumaha Mun bisa ngomong teh mah, punten Kang, abdi ge hoyong diisi.